Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakeun wastadi ayat di 10 IPS hiji. Idia bi bade ngadongeng bahasa Sunda Ciung Wanara. Kacaritakeun di Karajaan Galuh anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita teh nyaeta Prabu Brahmawijaya Kusuma. Anjeunna gaduh permaisuri 2, nu hiji Dewi Naganingrum, anu kadua Dewi Pangrenyep. Hartina donana keur kakandungan. Barang nepi kana waktosna Dewi Pangreip ngalahirkeun budak lalaki Kasep jeung mulus dingaranan Haryang Banga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun diparagian ku Dewi Pangrenyep. Orokna lalaki deui, tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing. Nepi ka saolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saetusna diasupkeun kana kadanga dibarengan ku endog hayam sahiji. Terus dipalidkeun ka walungan Citunduy. Mun sakitu teh abdi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.